panas. Panas teuing. Panas ieu mah kita makan. Mami yuk. Kalau panas kieu Gusti ya Allah. Wilujeng ieu istirahatnya. Wilujeng Indomie cenah ieu. Mangga hayu kasadayana cenah kangge rencangan ece. Disurudutkeun heula cenah nya ieu. Sin tamplok. Siang oge. Ayo urang mie. Bismillahirrahmanirrahim. Saya. Di bawang atah ya, di bawang bereuman raos pisan. Mami cantik sekecamatan cenah ieu. Alhamdulillah. Pakai risol ya. Kalau di kampung mah roket cenah ieu teh nya. Muhun. Kang Junadi. Segar Indomie dicengekan di bawang atahan. Siang-siang raos pisan di payunan golodog bari emok cabok gitunya. Kedah nama itu di Samuang. Seger ieu puguh da buah seger. Es jeruk. Mohon. Kedah nama harusnya mah pakai nasi ya, biar kenyang dah yang gemuk ini mah. Nggak cukup sedikit makannya juga. Emok cabok teh, emok gitunya, emok cabok bari netelkeun rorompok di payunan golodog gitu. Kan yang gemuk mah gak cantik ya, cenah mah nu cantik mah nu langsing, nu putih, bersih. Menurut pandangan kebanyakan mah gitu. Lumayan ada. Si Kusmin tadi ajakan ieu jeung si Rumsidah mah. Kusabab rumsing wae ah. Si Kusmin mah nya jeung si Rumsidah mah. Teuing ka mana cenah. Berang-berang kieu mah ngalalatrok ngalalador ieu. Ari emok teh ieu
si dakep gitunya emok teh jadi emok kayak gitu teh tejalingkak jadi muncalik teh tejalingkak tecungukang cangakang jungugang jangegang gitu. Gimana siang-siang gini teh udah pada makan siang atau pada ngapain gitu. Kalau Eci makan lagi ngemih gitu ya di depan rumah. Ece mah makan Indomie ya kan, Indomie mah selera Ece ya. Alhamdulillah kan pernah ganti gitu tah. Gila lada. Semua lagi lolodok. Mari kidok, mari kita lolodok. Salakina eueuh ieu Ece mah. Kang hamturimba ulah diet-diet. Ulah diet-diet diet mah diet duit we. Zaman ayeuna mah ulah diet-diet. Nanaon oge guapkeun pokona mah. Nu penting mah sehat. Gado cenah ieu meni umbul-umbulan cincirining sehat ieu senang kan bae awak gendut oge daripada ayeuna dietnya. Diet mah di ieu oge kudu langsing, kudu glowing, kudu bodas. Meni kaloba pisan tantanganna loba kahayangna ari kitu mah. Mending we diet duit, ari diet duit mah pan urang bisa nying hareupan pin ka sabaraha bulaneun resiko gitunya, sabaraha tauneun resiko. Coba ayeuna ieu aya duit 300.000 teu boga beas, mending keneh meuli skincare, mending keneh meuli beas, mending keneh meuli beas ieu cek nu gendut anu beuki barang dahar mah. Salam kenal oge Kang Rudi. Waalaikumsalam. Daripada diet-diet mending keneh diet duit ieu. Abi tadi di komennya Atuh, jadi ngabeledug kieu kumaha? si Dadang ngawe pita kawa. Teu. Entah Bapak. Tidak. Ieu mah budak teh di kapo wae mun nempo batur. Live teh. Apan abi oge ieu turunan Arab. Turunan Arab ieu, Arab Sunda. Turunan Turki. Sok atuh kadari hoyong mah. Dibelewekkeun ieu. Raos pisan. Arab Kidulnya mohon Turki turunan Kidul. Aji ulah nitah nangtungnya. Pamali nuju barang tuang kedah ngadeg mah. Tinggalan we eta dina videona nu keur nangtung di segede kumaha nya. Turunan Kidul. Abi orang Bandung. Bandung diskotik di sisi kota kan saeutik ya. Urang beleuwekeun deui. Anu gendut mah hambur sangu ya. Hambur kejo cenah nya. Cikeneh dek tuang enak geus kana mie. Kayaknya sakedeung di mie bak deui kana tuang. Usabab naon?
tah ngigul, aduh tah ngigul heeh bener tah ulah dititah nangtung, mun dititah nangtung mah katempo gedena tah ngigul cenah. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam. Mam naon eta ieu? Mam Indomie. Siang-siang kieu mah nuang Indomie raos. Dicengekan di bawang beureum. Dicengekan di bawang beureum. Raos pisan. Ari urang menikmati mensyukuri mah. Esan pin kalau atlet kieu bakat lada lipat ge kuat nepikeun kabeak. Endorse Indomie ieu henteu teu di endorse Indomie ieu mah ieu mah favorit we ari wayah kieu mah weujeuna kitu tah nya Indomie. Mun di endorse ku Indomie wah atoh pisan atuh. Suga dikirim satreuk teh nya ku Indomie teh. Lada ya. Beak lipen setip teh nya. Tuh jadi weh. Cenghar tina tadina lieur teh nya ari Indomie mah kitunya di ladaan. Raos gitu tah. Abi orang Bandung. Bandungna Bandung soreang ieu. Teh nu diacuk cenah abi nu eungap ya. Ulah sok ngaledek. Keun bae gendut oge. Cing cirining senang. Ya. Lamun begang anu begang gitu teh eta mah ieu sulit ati belang bayah. Matak begang. Matak hirup mah ieu keun bae. Gendut oge alus. Katempona senang, cing cirining senang. Jadi tungtutan ieu teu kudu diet-diet gitunya enak naon diet-diet ah. Ari gendut mah aya bala-bala peot ge blem ablemkeun aya ge tiis wal-wawalkeun gitu tanya. Hatur nuhun tuh ieu loba nu ngomong cenah gendut oge geulis keun bae ieu berarti kalau yang cantik mah tidak harus putih langsing bersih ya keun bae gendut hideung oge tuh geuningan lobanya anu nyebut geulis alhamdulillah. Buleud aya nama ieu lain buleud deui ah gemblung lain buleud deui pokona mah badag. Aduh ari aya teh kotok di comot moal nama teh zaman ti kotok dicomot ya. Ya komen aku neng direspon Sarjab Baskara. Atur nuhun ieu. Teteh gendut cenah tapi cantik. Makasih. Kang Ujang hatur nuhun. Kang Kemal abi mah orang Bandung. Sumuhun orang Bandung. Dadan panggil mami ieu cenah ciga germo we mami. Ece we ieu keun bae abdi mah. Panggil ece aja. Leg. Oh ngeleg keun bae lah ngeleg meureun anda. Kumanya sinyalna kurang. Ieu ka mana cenah? Sumuhun ieu ageng sagagana ge ageng tuangna, ageng salirana, ageng kawantuna, ageng ka teu aya ka erana ieu ageng nanaon oge sagala ageng. Abdi Sundana ti Palih Kulon, Sundana abdi mah.
Atur nuhun mohon Cek Edoh ieu serum sidah. Mama umur berapa? Sekarang umur aku 38 tahun. Anaknya 5, umurnya 38 tahun. Dubang saya. Dubang ke daerah mana sih? Baru tahu gitu daerah Dubang. Baru ngedengar gitu. Daerah Dubang teh daerah mana? Sugan mah si baterai ABC ya Allah. Kuat heran main cerang ieu pan ieu teh beurang. Ari beurang mah pan si sinarna teh nepikeun ka nyebrotnya ada sidik tengah poe ereng-erengan. Coba lamun magrib mah da cakueum we atuh poe. Soreang ieu si kulon mah. Waalaikumsalam. Oh nggak ngerti bahasa Sunda ya. Bahasa Sunda soalnya ini kan yang banyak yang nanyanya orang Sunda, jadi saya jawabnya Sunda. Suaminya nggak ada. Di dia nya. Kang Oray Kadut lain iya mah. Wilujeng anu acan kenal ya, yang belum kenal salam kenal dari Cepitri, yang udah gabung di live-nya Cepitri makasih banyak. Janda sengketa ya. Waalaikumsalam. Cuacanya di sini mah panas ya, udah lama, udah berapa bulan nggak ada hujan, kekeringan gitu. Orang ucing lompat, abong-abongnya begangnya nita iya nanti ngajak ucing lompat aja nganu gendut ngageboy ya nu gendut mah ulah diajak ucing lompat, namun diajak smackdown hayu. Waalaikumsalam Dek. Semua daerah Bandung mah ya daerah Bandung sekarang mah lagi musim kemarau, belum ada hujan lagi. Ngahgar ya, sumur Mbak Fitri kekeringan ngahgar, lain kering deh ngahgar. Mau ngartiin ngahgar itu. Kang A Jojo, waalaikumsalam. Sumuhun ya. Alah cantik murni, cenah ieu lain cantik murni Upami Marni Ibu Abdi nya. Aduh Cimahi mah caket atuh ieu tatangga sabelahnya. Cimahi mah. Abi mah Bandung nanti palih kulon. Caket stadion si Jalak Harupat. Aduh Bengkulu lebih. Rismandi, waalaikumsalam. Aduh Banten ya, dari Banten. Aduh alhamdulillah teman-teman Cepitri banyak ya. Sumuhun abdi mati Bandung. Nyarios lagi Sunda tuh ya. Not English, yes. Salang pangwanoh Kang Ian sami abdi ogenya salang pangwanoh oge ti Cepitri ya. Di palih kulon. Naon cenah Lah menikah wow cenah. Gemoy banget. Lain gemoy banget ya. Ini mah kelebihan dari gemoy. Kalau gemoy mah di rata-rata berat badannya di bawah 60 kilo ya. Kalau ini mah lebih dari 60 kilo, 70 lebih ya. Aceh Muhtar saha cenanya.
cing inget kene ka urang teu saha cenanya tong make klu langsung we orang mana di mana dari ngaran akun nganggo akun batur ge bisa wae Rampes mau Garut sami salam kenal oge ini baru tante cenah Juli ini baru tante ini baru mami cenah ieu bebas lah pek bae kumadinya mau Garut di Bandung semua nabi mati Bandung top brut ini zaman ayeuna nya sok beda-bedanya ari baheula mah keur ngora teh disebutna gembrot ari ayeuna mah barudak ayeuna teh lamun aya nu gendut teh top brut gitu teh sok asa pika sareureun gitu nya beda zaman beda deui. Halo salam Bangka Labuan Bajo Flores NTT halo dugi oge cenanya ka NTT Bandungna soreang aduh Rahman kok aku nggak disebut aduh kan banyak ya komenana ya kapunten pisan seueur komenana tuh dah rencangan eceuna seueur pisan Garut kota intannya Majalengka sumuhun atuh ieu keun bae gemrot oge da atuh ngaranan jelema mah nu sampurnanya aya anu gemrot aya nu langsing aya nu hideung aya nu bodas pan rupa-rupa atuh damelan Gusti mah nya dari urang mah saukur jelema moal bisa nyieun cileuh-cileuhna acan cek paribasana Ganda Soli Kang Iweng aduh caketnya di Ganda Soli mah Kang Riki halo di mana ta bakso Marlin Jando teh Kang Opi kumis abi nembe ngadangu gitunya Kang Rahman cenah ieu kok teu dibaca-baca cenah ieu warung lobak cenah aduh mi cara raketnya apa Ci biasa ini aku lagi ngobrol sama teman-teman tadi kan habis itu makan mie Yumi hidupnya kayak mie musang cenah aduh kos anu apal wae ah sumuhun gendut ya apaan cenah buaya mah sukanya daging nggak tulang cenah ieu sok aya paribasa geningan gitu cingges ka dieu belum kamu tunggu aku tunggu sama-sama tunggu kenapa dia nggak mau ke rumahku siapa sebelah oh, nggak tahu atuh lagi menghitung meren hitungnya udah 2 malam hitungnya alhamdulillah Kang Api sehat abdi mah alhamdulillah ya tambih badag SBW teteh belanja tuh ke SBW mohon serba gendut serba gede pokoknya mah gede segala-galana pantas di kumaha cenah ieu nu gede kieu mah makmur lah berarti suaminya ada kasih makan lah iya kalau kurus nanti bilang suaminya nggak kasih makan tersiksa ya kumaha tah gendut salah kurus salah Ci ya gimana atuh gendut salah nah, juga nggak dikasih ukuran berapa bun ukuran apa tuh Ciga, iya jangan tanya ukuran saya teh malu ya kalau ditanya ukuran mah saya mah ukurannya double XL Sumohon badag naros naon cenah atuh Kang Musang eta mah kumaha ninggalna we dek dipandang eta dek dipandang itu ge teu langkung ninggalna nu mana we eta mah sakahoyong bebas sareng abdi mah nu penting mah anjeun senang
ukuran sabarahannya 42. Rungkat besti samsir. Teteh ti palabuhannya sanes. Iya abdi mah ti Bandung di soreang abdi mah. Sumuhun tinggi badan 170, berat badan 72, tah peknya catet. TB tinggi ya. BB sama tinggi badan 170, berat badan 72, catet dah besi dek marere daster. Wios teuing cenah Kang Ujang kita nanyakeun ukuran naon ieu. Buat aku naon? Suwarno, salam kenal juga ya. Seger alhamdulillah tos ibak. Ada nembe ibak. Saat ibak teras nuang mie. Sabari manco di dia di Lepna Cepitri. Teu lah tuh supados turun tegangan ieuna darahna biar tidak tegang. Apa Neng? Si Neng. Kesan nepikeun Kang Ucur kieu nya ku bakat panas. Kang Arya Mira, waalaikumsalam. Sumuhun Kang Ujang seueur gitu tanya rupi-rupi mangga wae eta mah telangkung nu penting mah sararenang gitu nya ari jawabeunana mah gitu. Salam kenal juga. Aduh makasih banyak ya yang udah live di Cepitri, yang udah gabung di Cepitri, yang belum kenal salam kenal. Semoga di hari ini sehat, selamat, lancar rezeki. Makasih banyak. Aduh hatur nuhun pokona mah kasadayana anu tos mance di Lepna Cepitri nya. Padeglang Mama Baeti, aduh mohon salam kenal oge. Hapunten nya ditutup heula live-na. Engke urang sambung deui. Assalamualaikum.